Adit bisa aja mengurangi masa segimana sih sama Karawang? Udah XPC? Udah anak mau mengurangi masa apa sama pengennya apa? Penggunaan, perkembangan, sehingga Bisa banyak macam-macam nih Karawang. Kemana hal mekar Sunda diwewengkon Karawang eta. Jadi kamu ditanya. Gandeng Oh itu nyanyi tombak tingginya. Oh itu tombak kebudayaan. Enggak cuma takutnya ada nyuruh orang Anu warga Karawang. Ayeuna mah memang di Karawang aya masyarakat asal nanti Jawa, di Batak, di Betawi, di mana-mana sih kan memang seseukeurna aya di wewengkon Karawang masyarakatna sukuna Sunda asli Sunda. Nah hari kamakaranana di ayeuna salaresna mah kirang berkembang. Ya karena ayeuna kan budaya anu luar. Ya aya budaya di suku-suku lain di Indonesia, aya deui budaya anu asalna di luar Indonesia. Anu urang mah di mana budaya malah ini Pak karena tenaga pertama. Ayeuna kan budaya Lebih dari orang biasa asal di luar kampung di Cikaresep ku generasi ayeuna dina musikna, dina raksukanana, dina cara nyariosna, dina naon kehidupan sehari dinten misalnya, terus media sosial kan eta asalna sanes dibudayakan. Dan perkembanganna memang akhir-akhir ayeuna teh kirang ngagembirakeun lah istilahna. Apakah setuju ibu ngajadikeun nalika Sunda eta langkung diprioritaskan? Setuju banget sih itu karena ibu mah suku Sunda tangkapnya yang hoyong budaya Sunda. Misalnya tidak bahasa Sundana, tina kakutanana, tina katuanganana, kan budaya teh seueurnya sanes sutradana kita kadang diprioritaskeun diajarkeun sa barudak ngora ayeuna gitu supaya halang sunan tidak mau kemarin kan lamun pamarentah mah itu tina aturan dina regulasi misalnya kurikulum lah di sekolah diasukeun lah bahasa Sunda teh apa kebudayaan Sunda atau kesenian dina kurikulum teh wajib diajarkeun ka barudak mara lah gitu siswa-siswi di sekolah kan ente tiasa nolak eta mah terus kudu diajarkeun mungkin barudak kedah dinilai kan jadi daek-daek kan kudu diajar aya tos dilebetin ke aturan mah kabuntu. Nah di era ayeuna nalika Sunda atuh sakedik ngurangan warisan dipohokeun. Maksudnya ayo tengah naon deh pertanyaan anak sorangan tengah Kenapa di era sekarang bahasa Sunda sudah sedikit berkurang bahkan dilupakan ya eta kan kudu wawancarana bahasa Sunda meureunna tapi kunaon da sengarti lanjut terus apakah balarea di wewengkon ieu nalika nya masih sih sebagian orang kan masih ngalestarikan budaya kita nya kudu nama iya Ibu Ramana di Sunda sanes iya sanes deh
Iya, Mohon Sunda. Sunda. Ya, memang kan aya nama cek ibu ge aya akulturasi budaya. Di email aja di email. Jadi tos seueur gitu. Tah anu suku Sunda ulah dulu kabudayaanana leungit gitu. Ya anjeun ge sampe misalna Ibu Rama di mana sih? Di Jakarta, meureun di Jawa. Nah, itu kan di rumah ngomongnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Ya. Misalnya ya ngomong bahasa daerahnya sendiri. Karena kan aya teh berdasarkan penelitian Udah tinggal nungguin bahasa nama daerah tiknya teh aja, nama tik gue udah tinggal nama tik. Tinggal print. makin sedikit ibu ngomongnya jadi bahasa Indonesia soalnya nggak ngerti gitu. Makin sedikit yang menggunakan bahasa daerah dalam persiapan sehari-hari. Kan ini dari Jawa aja nanti nggak bisa bahasa Jawa. Ini juga sama di Bumina ya kan bahasa iya di Jawa. Oh Jilamaya ya. Bahasa Sunda di Bumina nyariusna. Ya, naon dah yang jelas mah naon dah generasi muda itu harus melestarikan karena salah kita itu jadi si bahasa daerah masing-masing. karena salah istilah Termasuk bahasa Cilamaya. Oke. Memang di Karawang kan aya tilu nya bahasa daerah teh. Hiji Jawa Cilamaya, terus aya bahasa Sunda, hiji deui aya bahasa Betawi, daerah-daerah Cibuaya. Kemana aja tahu buat cari Itu. Terus selaku ibu di pemerintahan, apakah ibu parantos membangkitkan semangat melanggengkan budaya Sunda? Ya, di Disbatpud aya program pelestarian bahasa Indung. Artinya kurang gaduh kewajiban kanggo ngalestarikeun bahasa daerah masing-masing. Lamun di dieu mah bahasa Sunda meureun nya, tapi nu asal nanti suku Jawa nya kada ngalestarikeun bahasana sewang-sewangan bahasa Jawa. Tapi lamun ayeuna kan cicingna di dieu kudu oge diajar bahasa Sunda, wajib kan di sekolah ya diajarkan, harus bisa gitu. Di wewengkon ieu apakah aya perkumpulan sapertos ibing diajar nalika Sunda? Aya di dia di Karawang aya sekitar 16 sanggar nu diajar tari jaipong, ngajarkeun tari jaipong. Pesertana seueur di SD, SMP, SMA diajar nuding jaipong gitu. Terus menurutkan ibu, apakah badak di dia langkung milih-milih budaya Sunda atau budaya Jabi? Ya, macam-macam sih. Tergantung kesadaran anak aya nu resepka budaya Sunda, aya nu resepka budaya Barat. Itu kalau anak teh budaya Barat atau budaya Sunda? Nah, ibu encan nyurpe ari eta mah seueurna ka mana. Tapi nu jelas mah salaku generasi muda kudu tiasa milih mana budaya anu sae, mana budaya anu alon, mana budaya anu cocok keur urang. Aya oge budaya anu cocok keur urang meureunna. Gitu, lamun di barat misalnya budayana nganggo acukna terbuka kan itu cocok lamun diterapin di lingkungan orang Indonesia. Jadi kadang dipilih-pilih. Terus model game oge, game di sana kan aya game no itu aya tah kudu ningali no pukul gurumu kan ada ya. Aya kan. Nah, eta ulah diturutan gitu, ulah nepi ka anjeun salaku siswa teu ngahormateun ka guru. Pokona budaya mah kada dipilih mana nu cocok. Terus kenapa pemerintah Sunda Maksana kumaha? pemerintahan di situ pemerintahan Sundanya itu turun gitu?
berkembang lagi gitu. Oh, nah lamun pemerintahannya sebenarnya berusaha ngelestarikan, tapi kan namanya akhirnya mah tergantung ke masyarakat nasional gitu. Pemerintah mah udah ngajuin tapi masyarakatnya Iya, nggak iya. Nah, kumaha masyarakat nah gitu lamun hari budaya mah kan tergantung saha nu nganggona. Misalnya di Jakarta budayana Betawi, terus di dia badai nyepang budaya mana tergantung. harus teguh pendirian. Iya. Ya, terus saha anu ngajian pemerintah teh maju menurut Ya bebarengan sih pemerintahna oge masyarakatna oge ente tiasa pemerintahna doang ngatur kudu kieu ari masyarakat mesti daya kumaha terus lamun masyarakatna semangat ya ke di pemerintahan teh aya respon ge da moal tiasa jalan kudu bebarengan terus faktor naon wae anu Udah kan menyebabkan mobil sih. masyarakat Sunda Jadi teh tidak apa segala. apa mati dan teh nikah cinta karena budayana sorangan. itu ya faktor nama pertama meren lamun generasi Sunda kurang mengenal pertama itu da aya peribahasa kan lamun terkenal maka kata sayang lamun urang terkenal ka budaya sorangan otomatis moal mika dede moal mika reueus merenya moal mikanya moal hoyong ngalestarikeun ya sama da budaya-budaya lusana sih budaya daerah misalnya di Cilamaya lamun ke biasa nyari bahasa Cilamayaan moal resep gitu moal hoyong ngembangkeun Kumaha carana supaya masyarakat Sunda teh tiasa mika cinta deui kana kabudayaan sorangan. nya dikenalkeun deui sering-sering dikenalkeun melalui media kan enak masih Kayak demo gitu nya apa sih? nya misalnya aya penampilan jaipo gitu lah sering ningali kan ih saya gini kan ih resep gini ih hoyong diajar meureunnan gitu terus naon dah kudu dikampanyekan bahwa generasi muda teh kudu ngamumule budaya sorangan gitu kan ya gini ya di Betawi geus ada kebudayaan anak Pindah-pindah saya mau. oh pindah-pindah ya pokoknya mah pindah-pindah ge kan gini aya peribahasa oge nya di situ bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu nggak bisa kalau misalnya tinggal di Karawang ente mempelajari budaya setempat kan di mana-mana kayak gitu lamun orang pindah ke Jawa misalnya ibu ke santos cicing di Jawa ya biasa diajar bahasa Jawa uwi ka Karawang ya di bahasa Sunda meureun urang ge lamun misalnya ke luar negeri nyariosna menyesuaikan karena aya peribahasa Yang terus salah satu nohon di Kalapatan di aya